mau balik ke kumaha warasatul anbiya pewaris para nabi ngadidik bager panana gerhana mah pedit kene nabi ngawariskeun tahajudna unggal peuting panana gerhana mah hees kene nabi ngawariskeun bager kurumuy aya tetangga ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk geus disair dibikeun cobian nana gerhana uji lo ka Cimaung ulin Yun saung harapna aya bolong brek 2 kintal dan nepi kada ayeuna mung kasemahan nah kabeh semah hayang nguseup wae lauk urang digubuk ku si eta memelak urang mengakan si eta kuat aral itu batak lamun aya para kades para camat gitu camat Banjaran Kakasta camat Pangalengan camat Cimaung Padudung ka camat dia lamun amang kasim kuring wayahna tong ngagubuk jajer nah aya nu borom Pak Bonang ku camat Banjaran buat gebeg beuk cing teh hayang ada lesot deui matak isukna teh nelpon jeung Pak Kades Uma tadi Pasir Mulya tah rek ulin deui poe cenah poe Minggu arah cing teh hampura sibuk berarti ku ibu simpulkeun nana gerhana teh can mojo disebut ustad, can mojo disebut kiai, can mojo disebut santri. Matak nana gerhana adalah manusia biasa, anu ngomong ge ngomong biasa, baju lagi baju biasa. Matak sifat ibu kakuring, entong nganggap luar biasa, biasa-biasa. Tapi kok tuh kudu yang pada yang ngaleut naon, nu aya we. Bade cai naon, atuh nu aya we. Kudu mewah-mewah disambut datang na geuning tolol batu alaina Allah cing teh euy da ibu-ibu ge merintah selfie abdi mah dina jero hate nah ari urang saha mun wakil bupati onaman rada meujeun kitu bupati datang ka dieu ibu hayang selfie jeung bupati rada wajar da pamimpinna ari nana gerhana saha kuat repot wayahna teh Ustaz selfie heula nya ngesang nya bokele kumaha ceuk impact lah bokenya Pak Kades barokah jabatanana dipake mere panyalindungan ke rakyatna nu deog nu sengkong nu bodoh nu bolohon nu jahat sekalipun jadi Kades pada berat atuh nu kitu nu kieu nu nyoblos teu nyoblos tetep rakyat kuring kan rakyat kuring mata hampura ieu nu hadir datang ka dieu Pak Kades bahasa nyalon nyoblos ka Pak Kades kabeh teh mun coret Pak Kades tina BLT hiji tah 2 tapi Pak Kades teu kitu tah di dieu disebut barokahna jabatan teh eta jadi mau balik kudu barokah jadi mau balik mana bukti apang bebenangan gini apang Rasulullah mana nabi beres ceramah dibere domba di tengah jalan aya nu menta dibikeun ku nabi dibikeun coba nana gerhana ayeuna aya nu mere pegat di jalan dibikeun moal alus udon hirup teh teuing buat dibikeun tapi pan ibu teu percaya lah teu percaya ustad moal nya pamer dibikeun deui nya anggap we teu kesepakatan jadi jelas moal dibikeun maka susah maka ngaran hirup barokah umur kumere manfaat kabatul ulah pernah umur urang tatangga nyeri hate ku bibir urang ulah pernah urang boga umur dulur nepi ka teu akur ulah pernah urang boga umur di alam dunia boga jatah tapi loba jelema nu nyeri hate ku sikap urang sing barokah umur teh artina mere manfaat ka anu sejen jalma nu panghadena adalah jalma nu bisa mere manfaat ka diri anu liana Rumui tetangga boga pangabutuh mamanawian budak menuju sekolah tegaduh acis pira kadar 150 cek ibu teken baik maneh tong loba omong yeuh bayar heula di saha we ayana hiji itu ngeunah kadua urang amal katilu sakola budak mage jadi salamet ieu mah da bereh teu ceramah 2 jam setengah mamanawian gaduh acis 150 matakna cek urang oge mata kulawa kanuding batur ieu urang ingki ka masjid urang gelemreng jubah urang gelemreng sarung cantang tu jadi ibadah lamun nilai hate kalalotor
matak bersihan heula nu ngaran hate kanu salah henteu ngewa kanu bener gen teu resep naha jelema mah teu cicing dina hiji darajat kadang ayeuna bener kadang isuk salah jelema salah pernah bener jelema bener ge pernah jelema daek pernah kedul jelema kedul ge pernah daek teu bener ya toh yeuna ibu itu keur katarapelan ku daek da keur ngeluhun mah yai panai keur daek mah nyangu di jam 10 bapak mak mah bade pangaosan geuli bapak lapar sanggup pada paratos dipangnetokeun sok we nya mak ngaos keur daek keur ngedul mah ngahaja nyangu ge jam 4 dangara disambar ku tetangga hayu ngaos alah hampura can nyangu artina paniatan panu eueuh mata rumus kahirupan omean teh hate innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang lamun Allah babarengan jeung urang buktoskeun atuh di mana aya bukti Allah bareng jeung urang teh di mana buktina innallaha ma'ana saestuna Allah teh babarengan jeung urang buktikeun dina gawe mun bener ibu babarengan jeung Allah dihina batur dilerek batur dipitnah batur dituding batur diri keur bareng jeung Allah maha panghampura maka ibu kudu bisa ngahampura ka jelema nu goreng ka awak ibu kakara disebut innallaha ma'ana ieu mau biwir innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang kasigong sautik kontrol dihina sautik RT kon bari nu riweuh teh RT da uyuhan da raek jadi RT ibu nu paseana jeung salaki RT kun bawa ka imah RT peupeus gelas anu RT meja potong anu RT ku RT cenah sasalaman ibu balik pakaleng-kaleng coba RT ngahuleng mikiran duit keur ngagantian eta meja tong sok ngarepot hirup teh nya innallaha ma'ana saestuna Allah babarengan jeung urang buktikeun yen Allah teh maha pengampun berarti ibu kudu asa kampura ka batur teh mun batur goreng ka urang sabodo batur geuleuh ka urang keun bae batur ngahina urang teu nanaon batur mitnah ka urang teu masalah batur nu ibadahna kadang-kadang pahalana mah beunang kudu dipitnahna Bapak ini ka dieu kadang-kadang pahala mah beunang kudu teu datang nu teu datang mah hiji teu nempo kuring dua teu ngupingkeun ceramah kuring matak jempe we si eta ieu nu datang boboy suki gujruk ngomongkeun kuring ustad teh kitu nya teu dikopeah kitu coba itu nu teu datang ada ngomongkeun kuring moal nempo ge henteu matak hakikat ibadah rautan hate ulah ngewa kanu salah ulah resep kanu bener hirup jelema mah kadang bener kadang salah teu cicing ge hiji darajat nana gerhana ayeuna kieu teu ibu angean ye geus mang tahun-tahun eta kieu kalakuan can tobat-tobat kieu we heukeun ulah dibisani antosan sataun deui nya abdi bade di udeng abdi bade di gamis abdi bade di sorban deuk nyekelan tas be moal ngingkig ge moal jiga ngingkig nu rusuh edeuk lelentangan ngan lamun hiji waktu abdi diundang ka dieu make gamis make udeng da ibu nu bakal boga panyakit kumaha ceuk ibu alah beda ti taun kamari nya jadi moal aya jelema nu salamet tina bibir jelema saalus-alusna pakades nyieun program hareupeun jelema nu ngewa mah keukeuh rujiteun saalus-alusna ibu daek ka masjid hareupeun jelema nu ngewa mah keukeuh bakal neangan cara supaya ragrag darajat ibu kamararah cid oge ukur ngagana rosip ceuk nu ngewa mata kula coba-coba nerangkeun kealusan urang ka jelema nu ngewa naha bisa jadi si eta ngewa karena alusna urang ku urang diomongkeun kealusan urang lain eureun dina ngewana kalah kabeuki rujiteun well aya urang mah da eueuh hate kitu kanu ngewa teh kalah diedeng-edeng kamari mah ngagalih motor 18 juta dari panon teh nempo kasih itu sudah mesa kalor galau atuh dah konjina hate ada bener barokahna ieu yayasan baban yayasan asa jaah dari teh Umi Sajaah yayasan Umi Sajaah hayang menang kabarokahan
ngadidik budak ibu di RA maruk teu riweuh guru teh. Kadang-kadang budak nama teu kadidik ngadidik budak batur we. Nu akhirna teh kadang-kadang budak batur saroleh, budak urang mah hese soleh. Udah ngadidik budak batur wae. Ibu teh kudu ngarasakeun kacapena guru di dieu, matak lamun dipenta udunan tong ngajarete, habanne udunan bayar lain kitu. Da ngadidik mah ibu di imah jangar geus sok komo budak paud atuh. Ditah ngitung kalah ngalonyeng. Ditah maca sok baca. Ta ieu teh dinungna teh lilis al ili as kucing kitu. Ka budak paud anu maca kecan bisa. Jengkel ibu teh serenkeun ka RA pan guru mah teu bisa jengkel kawong kuku undang-undang teu bisa nyintrek teu bisa ngahoak maka ayeuna pelajaran ge sambil bermain matak budak-budak guru ge biruan main matak paingan ge nya hikmah teh guru mah arawet mora nah kalau ulin jeung bolon da bener guru kaud kitu guru RA nerangkan rukun Islam gari joget aduh ibu nu kudu ngarasakeun ngadidik budak ibu teh capek ngadidik budak ibu teh ripuh ngadidik budak ibu teh lieur maka hakikatna barokahna tina ieu sakola yayasan Umi Sajaah ku ngalahirkeun generasi-generasi anu surti jeung ngarti kana kahayang kolotna ari ibu hayang naon boga budak dalam mun dipikir mah talung kena miliara hayang jeung mira budak teh hayang mah parabna remeh di alungan eta remeh kecok-kecok dipacok jajangkar tinggal nyieun sayang ngenog sorangan kawin sorangan teu kudu riweuh neangan lebe hayang bapak teu boga udud cokot nog hayang jual ka warung tukeran jeung rokok pan lumayan nog hayang hijina ge 2000 dua batangan Samsu coba budak kurang aleueut nu alus-alus ngenog dagangkeun nog budak da teu pahayu atuh bandingkeun jeung domba mah eueuh ngamuk hayang simut da domba mah geus disimutan eueuh domba ngamuk hayang selop tampo we cokor domba da geus diselopan budak urang sok palebah perpisahan saragam kudu beuteung baju kudu hade bekal kudu gede selop kudu alus heueuh nya atuh ngalih liar hayam gitu ngan kusabab ibu boga kahayang hayang boga budak soleh tah untungna jelema teh ku solehna nah hakikatna mah atuh manusia jeung domba teh ngan beda sastrip lamun sato mah modalna ngan dua rasa jeung nafsu ayo manusia mah modalna tilu rasa nafsu pikir rasa nafsu pikir ibu boga rasa ngeri boga nafsu boga pikir domba boga rasa boga nafsu boga ngan teu gablek pikir mana bukti eta domba nyieun anak hareupeun umum ya kuat jiga nu sumangat atuh coba ibu kudu nikah heula hancip kudu geus sare mitoha kudu geus eueuh katayang meureun yang teu apal eta ge beja ti camat eta oge meureun we kunaon akal bah maka logika manusia adalah nafsu entong kabawakeun kana akal lamun akalna parem berarti nafsu nu bakal datang tah fungsina pendidikan teh keur mareman nafsu supaya manusia jadi berakal pan salaki ibu ge nalika akalna dipake mah geuning aduh ka ibu teh kuat muji mama moal aya nu geulis ieu ti bojo aa akalna keur beres teh dredeg mah aya ka jengkel aya ka pusing ibu keur masak naon bagong alah dianggap bagong ngan ibu nu ulah eleh nafsu tong bijil kajian disebut bagong tinggal reret we aduh akang nyebat bagong berarti sawewengi teh geuning nya neng teh hees jeung jaluna kan jadi mikir anak jadi nanya alah mamah bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kedua anak beku ja sesekro kabeh akal
kunaon eta akal bakal leungit ku nafsu. Nafsuna aya nu mana? Nafsu amarah. Batur nyeun gedong leungit akal, batur meuli motor leungit akal, batur boga jabatan leungit akal. Maka nu hayangna leungit akal mah ngagoreng pagaweanna da leungit akalna datang nafsuna. Otak tinggal tanya we ari ibu amak kanu nyeun gedong kunaon? Batur nyeun gedong jug nyeri sirah, batur meuli motor jug aral, batur meuli kursi rungsi, kasalaki di baudan gua poe teu bisa ditoe. Kunaon ai mana? Mikir we. Pek teh sidik poe Jumaah aya dolak mawa kursi. Tapi cek salaki oh hayang. Batur meuli emas. Kunaon ai mana mah baeut. Dolo batu kal leungit lamun ku nafsu. Maka lamun ibu boga nafsu tong dipaehan, tong dipareuman, anggur ganti amarah jadi mutmainah. Ibu amak kasalaki amarah tong dikoncar teuing biar teh ngaran-ngaran sasatuan kuat keluar. Gentos sok gentos. Ngarah amarah eta jadi mutmainah keur amak kasalaki teh wiridan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Insyaallah cek sakit oh mama kasurupan. Badak lamun keur amak teh gentos nyarekanana ulah ku ngaran-ngaran sasatuan. Fungsina pendidik akal, rasa, jeung nafsu. Setiap manusia boga rasa, boga nafsu, boga pikir. Solehna budak gumantung ibu ngadidik di imah teu bisa atuh sakolahkeun ka dieu. Besugan we aya cukang lantaran pikeun datang ka solehan. Heuh Bu. Naon sababna? Tanpa pengorbanan nu ngaran budak hayang soleh rada bangah. Baik budak-budak mah teu kudu sakolahkeun gigi soleh sorangan. Preh. Oke jeung soleh sorangan ibarat ibu cicing di tengah aya nu nabrak. Nah nya paeh kagewe. Kudu aya jawaban hayang soleh teh nyatana pengorbanan ibu. 8 bulan ibu ngandung dina jero kandungan, sebulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngora deui, 8 bulan sangka ceak sang guru brag, bari ripuh ngadung teh nangkuban sok sieun ditu, nya ngigir sok sieun bahe, nakarap sidekan eungap. Teu eungap kumaha atuh. Budak di jero beuteung karek 4 bulan bongok bapak geus ena lalangit. Menereukeun kenteng. Keun budak mah teu seuri gada teu ngarti ari ieu bubeureugeuteugan teh pangalaman. Borosot budak kadunya guyang getih raga hampir papisah jeung nyawa maot pingaranneunana melaan saha ibu nyawa ditanonkeun melaan anak. Bener. Malahan ning hese dibawa ka bidan ka rumah sakit teu kaluar wae digunting gini. Keun ibu mau bibiri gidigan hapunten bapak mah entong da moal ngarasakeun. Oke jeung krek Waduh. Bari di biosna teh henteu di bios total eta sapotong we ka handap da kaluhur mah culang cileuk ibu. Ditempo keuna guntingna ge. Soak ibu henteu, ridho melaan saha anak supaya kaluar. Teu beres keneh di dinya, dicacad beuteung ibu, dibedel jadi opat. Cokot budak teh jero beuteung, cobian geus bapana. Dibius ukur sapotong raheut disuntik. Tuluy dijahit, tong dibius. Da insyaallah tuh dokterna ge ditanya ku bapak. Matak moal aya makhluk nupang kuatna di alam dunia. Ieu tah ibu-ibu. Jangan ibu-ibu ongkoh nyeri, ongkoh capek, ongkoh lungse, ongkoh ngurel, ongkoh sebel, tapi ditanya datus biji murang kali 3. Muncul kurang kapok. Tuh bapak-bapak disunatan sakali jadi kapok mung 2 kali. Gak usah pecakan tawaran Pak Kades gitu badai disunatan deui mungeun. Kajian dibere 20 juta, 30 juta, 100 juta. Teu hararayang nah leungit modal atuh. Geus nepi ka dinya. Kamera da jero teh. Pan ibu mah eta henteu. Patulangan sakieu hadena pelendung 8 bulan poho meuli minyak kletik. Teu dibalur. Akhirna teh pan geuning araraya eta. Orang Cina mah nyebutna teh cing kayo. Ridho ibu ridho melaan saha? Melaan anak. Isad anak gede jebleh saeutik rawu ku ibu. Neng neleng nenggung gerak gede gerak jauh.
langkung gerak sakola ka Bandung gerang ngokolakeun indung rek budak teh kulam nu ahli di bidang eta ibu coba bapak budak obo da ngadon dijejak jebleh wae atuh eueuh nu ngarti teh ka anak teh iwati ieu tah matak madrasah terbaik di rumah tangga ieu tah ibu paingan ku Allah dihargaan umaha indung kakara abuka kakara bapak ibu ini seserahan budak teu milu mawa kantong gini sate teu dituang dedetkeun kana kantong bolu teu dituang bebaskeun kana kantong ngaraku gresok kacau-cau dedetkeun kana kantong ari abdi jeung teh bawel bu kanggo saha dicandak pun anak teu ngiri padahal mah seserahan ukur dahar jeung nu kitu we coba bapak edit ka ulama asa mawa kantong baragagah we sosoranganan malahan budak nyampeurkeun ka ditu ka inung sia mume diganggu ku anak cicing sementara mah ibu nu meunang bakon we eleh budak nyampeurkeun pak minta cau nyokot tuh nyokot bejakeun anak kades tuh da ibu mah belaan keur dihuapkeun budak ngaguak mamah abdi hoyong dilaan cenah baham dedetkeun ka anak matak madrasah terbaik adalah ibu matak lamun budak leutik keneh hayang ditiung sabab ibu sok ditiung ieu mah 40 tahun teu wawu ditiung ninina ge bucrang ditembongkeun keneh atuh da matak pendidikan terbaik adalah ibu proses hayang soleh kumaha atuh didik ku ibu, aping ku ibu, jaring ku ibu, nyata eueuh kabisa madrasah loba, guru ngajenaker, pasantren aya, pinuhan orang arti sari teh. Orang patrol sari, pasantren teu kudu ka Tasik, pasantren teu kudu ka Garut, pasantren teu kudu ka Sumedang, pasantrenkeun we lamun memang di dieu aya pasantren, pinuhan ku urang dieu, pasantren di dieu, majuna ku urang dieu, santrina orang dieu, guruna ge orang dieu, majuna ge ku urang ya maupun anak alhamdulillah di Tasik ai pasantren di dia eueuh jelmaan tapi kabangga ku batur hirup teh tong bangga ku merek batur bangga mah ku merek sorangan ai bangga ku merek batur teh pan urang teh jadi loba panyaki ya pan baheula mah nya nyangu oge see hawu kemprong geuning bulu irung teh nolol bari hadieu di luhur make aseupan beres tina aseupan tamplokeun diakeul tuang bari tiis penyakit diabetes naha seungit eta sangu tina aseupan dijieuna pan gentos ku bangsa batur Magicom ari tina Magicom teh apa tina besi tina aluminium asup hawana kana sangu jadi dina sangu teh aya zat besi dituang ku ibu lumayan teh ngalahirkeun kana diabetesnya da sanggeus aya Magicom aya penyakit eta mah matak anu garaduh piceun gitu matak kolot balong palanyang umur jararak jag sararehat nah cara nyangu wae geus hade yuk coba ayeuna aduh ayeuna baheula mah ayakan boboko pan aya mah digarentos ku merek-merek nu hararade ayeuna sidikeus apal musuhna jantung PS patak kolot dono kacadunakeun barang dahar es pan ayeuna budak geus eslot barang dahar kolot baheula jongi jotang babadotan pucuk sintrong jarang jag we awakna teh nu ayeuna pan hamburger patak paingan panyakit babari napal sumberna kadaharan anu kurang dipasokna ku bangsa deungeun-deungeun bari urang teu apal kumaha nyieun patak ya urang balik ka kampungan yuk kira sok ku ibu moal ieu lieur teuing hirup teh lalakon budak soleh teh kudu mere contoh ti indung jeung bapana nu kumaha atuh budak soleh tah cek bahasa Pak Asep Sunandar ti jelekong sabta mustika dharma buana teng 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 ya sabtanira ya teh kuring teh nerangkeun budak soleh tak boga ciri ya sabta ni
tong ngajak seri hese aduh. Sabta 7 mustika jimat dharma kahirupan buana alam dunia budak soleh teh nu boga 7 jimat dina dirina wani ipatrol salima kuring ngomongkeun jimat mun teu batur teu wani sok aya nu ngacung abdi cenah gaduh 7 jimat mana cetah cenah sakerese naon sih teh batu ali sing teh lain eta. Nah cinta batu ali disebut jimat sakti palebamana saktina 14 nurus sok dimanian cek hate lamun bener batu ali sakti manian hitam dimanian ku urang cenah mani ku sorangan gorolongkeun tuh cinta bah kawalungan palid cenah ai maneh manya aya nu sakti palid cing dari abang ai bakan batu ali abah tos ibak tuh acan batu ali pangheulana paingan batu ali seungit tadi abah mulia mana batu ali jeung urang mulia urang nabat ngamulyakeun nu kitu patut baik baik dipupusti ngan teu meunang dipi eta da jimat di dieu mah lain jimat eta tuh jimat kahirupan jalma soleh budak soleh kuring soleh lamun boga 7 jimat dina diri sabta mustika dharma buana ari sabta 7 ai mustika jimat ai dharma kahirupan buana alam dunia tah nu soleh mah boga 7 jimat dina dirina ngitung ti hiji nepi ka 7 ji 2 3 4 5 genep 7 mun ku Inggris 1 2 3 4 5 6 7 mun ku bahasa Arab wahidun isnani salah satun arbaatun hamsatun tisatun sab'atun lamun ku bahasa Sangskreta eka dwi tri catur panca lasta sapta lamun ku kolot baheula jing guang geong tanu kunsal ngaran peo tek tek berwek gejreng ngitung kolot baheula jang ngerasa kolas sing luhur ngarahpeunteun berwek salapan siapa hitung jing guang geong tanu kuncal ngaram peo tek tek berwek tuh salapan gejreng 10 mun cireng 11 meureun 7 jimat air angka 7 sakti langit sab'a samawati 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi aki-aki bedegong 7 hese jodoh mandi di 7 pakai kembang 7 tuh nu ngalaman mah arapal nih kata angka 7 nya naon atuh angka 7 orang Garut ngajarkeun rayak-rayak calung angklung dog-dog reog tabah heula sok aya rayak-rayak rende berem rende hideung eta rende kalau kaseserian sing tamat sugana jadi sinen teh rende berem rende rende kayas beki mineng lawas ka edana sok ibu nyanyi abdi musik rende bembompak dong ayeuna naon pan ngarang ngeunah musik jeung anu 70 tahun ka ditu pasti apa mun budak ABG biheung dia ngapaleun rayak-rayak nyahona teh lain rende rana entak lamun di tetangga lagu teh sok sinten nyanyi rende berem rende hidup randa borong randa hidup anjing teh jadi aya randa hidup rende berem rende bompak tung bompak tung bompak tung tompang tompak tung tompang tompak tung bang keren dia tuh latihan tapi halus eleh terus doyang lah Berlin sadah eleh nah kan ku alat abdi mah ku bibir naon maknana eta mah zaman Jepang zaman Belanda rende beureum rende hideung teh supaya Jepang teu ngartieun da eusina mah nu 7 siap nu 7 cager bager bener pinter eta singer jujur tur tabeunghar eta cager bager bener pinter singer jujur tur tabeunghar eta cager bager pinter singer jujur tur tabeung cager bener sing jujur tabeung wal aya pengajian juga langsung hafal dia dan bayar diri motong dihafalkeun ngan bubar teh kuring yakin ngarapalkeun di jalan cager
datang ka imah salaki keur lalajo TV cek salaki di mana bieu mah pengawasan menang ilmu sanu ngomongna nana gerhana menang ilmu eta ibu jaipongan sedih salaki keur lalajo TV cau buru-buru kumaha cek salaki eureun mana teh istighfar balik ngaji jadi gelo ieu mah hanya sebatas metode di dieu nyanyi sote cager bager bener singer jujur tur tabeng cager bener pin sing jujur tak keren dia pengajian asli ya juga rapalun jamaah tah nu soleh teh nu boga 7 jimat lamun pakade soleh akurkeun jeung 7 kuring soleh akurkeun jeung 7 ibu soleh akurkeun jeung 7 bu camat soleh akurkeun jeung 7 bu kade soleh akurkeun jeung 7 kabeh pedomanana 7 cager lahir cager batin matak hei para pemuda wayahna awak teh lebar keur mah cager tong sok digeringan kunaon ku AO arak whisky donal brandy heroin morfin ganja nafja tapi ke apalnya nah mun mangi botol satu bawa ka imah tuh dan sare apalkeun AO arak whisky donal brandy heroin morfin ganja nafja ampun ya lo nyata cenah akang mah parantos nginum nu kitu teh keun bae nu geus mah da moal bisa biolikan deui ngan ayeuna ka hareup wayahna eureuna nah ngajangarkeun hulu abi gambar aya lala judang dut saloyong ka ditu saloyong ka dieu ari abdi taramonis pinarakaeun cing teh kaleng we hayang cing rokok ondo cenah ustaz neta tobat cing teh lain da tobat mah urusan maneh hayang rokok siap cenah tah cing teh ulah cicing hareupeun panggung bisi ngacaukeun dari ditembak polisi wirang kolot ka mana tuh cenah tah urang ka masjid cing teh hayolah tungtune urang mah ka masjid da nyaah kanu kitu sing teh sare di dieu siap goler jam 10 ai HP na HP Nokia ari HP Nokia kana mun di WA kalau mun di SMS teh kitu suara teh duk 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 disangka dulag nah ada kajerkeun lieur sirah adan teh jam 10 cengkeung teh Allahu akbar ai kuring teh kasar ngomong cing teh sia mah belegug teh adan lohor jam 10 tak aya sia aya belegug asup kana mik breng teh DKM datang kades datang kabeh rakyat datang saha cenah dinu adan make bebelah wah cita gara-gara maneh tah adan make kitu penistaan agama cek DKM teh nah ada sia mah cicing cenah tat kira-kira teh wani mah ku urang dihanca cenah jeung kades-kadesna cinta ari maneh belegug sia teh ka kades hei cenah